Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng sim kuring pun diharajaian di program Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV baris didugikeun 5 menit kapayun. Pamirsa, iber nyanggakeun salengkepna. Pamirsa, warta nu kahiji nyaeta tabrakanna antara kereta api Turangga jurusan Semarang Gubeng Bandung jeung kereta api lokal jurusan Padalarang Cicalengka. Poe Jumat 5 Januari 2024. Tabrakan ieu kajadianna lumangsung jam 6.03 waktu Indonesia leuwih kidul. Di Kampung DKA, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pamirsa, kanggo ngaguar ieu persoalan, mangga urang sanggakeun wae ka Rasya nu aya di TKP. Mangga ka Rasya. Nuhun kajarajaian di studio pamirsa wilujeng santen. Tepang deui sareng simkuring Raksi Ramadan. Ayeuna simkuring nuju sareng salah sahiji penumpang kereta api lokal Raya Bandung. Nah, teh ban menuju kolam pertama di gerbong belakang teh. Nah, terus ngadang ieu non penumpang nu lainna geuning jiga nu ngorowokan kitu. Tah pas abi turun ka jalur kareta. Pek teh ieu kareta nu ku abi ditumpakan kebrukan jeger. Tos meureun kitu. Aya sabaraha korban? Ai korban mah saurna mah 4 cenah. Anu lain mah cenah luka-luka. Nuhun ka Kak Fikri atas waktunya sareng pemberian informasi. Namun siapa? Pamirsa dina ieu kejadian Saraya kedah hati-hati sareng ulah lalai kana pagawean. Saterasna simkuring Rasya Ramadan di stasiun Haur Bubur ngalaporkeun ka studio. Hatur nuhun ka Rasya anu atos ngadugikeun informasina. Pamirsa, warta salajengna pasang giri calung di Sekauliah Kabupaten Sumedang dilaksanakeun di Gedung Kasenian Sindang Raja Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Sabtu 20 Juni 2023. Sampurasun, ayeuna simkuring nuju sareng salah sahiji pamilon pasang giri calung Kabupaten Sumedang. Sareng saha namilan Sase Iswari. Nah, abdi teh mangrupakeun pamilon perwakilan di Kecamatan Cimandung. Aya sabaraha paguyuban anu nyelenggarakeun acara ieu? Aya dua teh. Teh Kasenian Kabupaten Sumedang bumi gawe bareng sareng paguyuban Kasunian. Acara ieu aya sabaraha pamilon nu ngirian. Sadayana teh aya 15 kacamatan. Anu kahiji Kecamatan Jatinangor, Pamulihan, sareng Jatigede, sareng Sajabana. Tujuanna acara ieu teh diselenggarakeun. Apanan Sumedang teh dinyatakeun puseur kabudayaan Sunda nya. Tah kedahna urang teh mertahankeun ieu kabudayaan. Acarana ngayakeun di pasang giri calung khususna kanggo generasi milenial. Nuhun hatur nuhun ka prestasi anu antos ngaluangkeun waktusna di wawancara. Sakitu wae nu biasa diedukkeun. Pamirsa, warta nu salajengna nyaeta siswa-siswi SMA Negeri Cimanggung dipahi ngagunakeun motor ka sakola. Supados siswa-siswina teu seueur ngagunakeun motor ka sakola, pihak sakola netepkeun aturan ieu. Aturan ieu bakal dilaksanakeun 5 Februari 2024. Pamirsa, kanggo ngaguar persoalan ieu, mangga urang sanggakeun wae ka Selsi Iswari. Hatur nuhun ka jarahan di studio. Santen pamirsa, ayeuna abdi sareng Selsi bade ngawawancara langsung ka siswa Cimandung. Sana ngawawancara Rasya Ramadan Fikri. Lamun ka sakola biasana asok nganggo naon ka sakola? Ranking. Lamun misalkan ya sakola teh ngayakeun aturan dilarang ngakola ka sakola, kumaha tanggapan? Sabang itu aturan para siswa
non bisa disiplin akan aturan lalu lintas yang anu teu boga SIM dipanggil mau motor ke sekolah dan mengurangan jumlah motor di sekolah. Abi mah teu satuju deui mun aya anu kelas hiji muridna mana jauh ti sekolah salai mau motor oge ngagancangkeun waktos berangkat teu telat jeung saja bana. Aturan naon wae anu ditetepkeun sakola sampat murid bisa bawa motor. Anu kondusif geus teh anu menangkepi sareng anu salahin jalur jonasi. Sakieu wae informasi ti abdi, ku abdi ulihkeun deui ka Dara. Hatur nuhun ka Selsi Iswari nu parantos kadugikeun informasina. Pemirsa, sakitu wae warta nu tiasa didugikeun. Sim kuring Jahra Jaihan pamit ti ieu acara hatur nuhun jeung wilujeng sonten.